Segala puji urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, pangeran urang, sesembahan urang anu maha sampurna. Sampurna dina ngurus urang sadayana. Sampurna dina nyampurnakeun takdir-takdir hirup urang sadayana. Sampurna dina ngurus alam dunia. Sampurna dina ngadatangkeun rezeki pikeun urang sadayana. Sampurna dina nganterkeun rezeki ka urang sadayana. Sampurna dina maparin hidayah ka umat-umatna. Sampurna dina sagala-galana. Matak bagja urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditakdirkeun jadi jalmi anu wawuh ka anjeunna, sanajan dina tingkatan wawuh anu benten-benten. Sabab wawuhna ka Allah Subhanahu wa taala anu kadituna disebat iman, disebat Islam. Ieu jadi lawang pamuka sagala rupi kahadean. Sagala perkara anu aya dina kahirupan urang anu muncul tina dasar keimanan, maka pasti nilaina hade sanajan teu ngeunah karaosna. Para ibu rahimakumullah daramang ibu. Alhamdulillahnya urang tiasa silaturahim deui dina jadwal pangaosan Al-Hajar sasihan dina dinten Minggon ieu. Tiasa di masjid deui. Urang doakeun heula mudah-mudahan ieu masjid langkung makmur, langkung dilancarkeun sagala rupi urusanana, kalabat urusan pangbangunanana. Oge mudah-mudahan cing enggal aya danaana we panggil gitu. Gitu. Supados urang ge jong-jong dina ngalebetanana gitu. Ayeuna teh Allah nganterkeun urang sadayana dina sasi Jumadil akhirnya punya. Upami tos mentas kana Jumadil akhir mualami deui Rajab. Jumadil akhir teh ayeuna tos barabu 20 sabaraha nya teh. Langkung da teh. Intina upami tos Jumadil akhir Rajab. Tos Rajab Sya'ban. Tos Sya'ban Syawal. Puasa teh. Tos puasa Lebaran ibunya. Gitu. Para ibu sadayana memang sanes heureunya upami disebatkeun langkung ka dieu waktos teh langkung lami. Upami maca tina hasil penelitian para ilmuwan gitu. Memang aya bentenna waktos anu kealaman ku budak leutik sareng ku sepuh-sepuh. Upami ku budak mah memang eta teh waktos karasaan alami. Upami ku sepuh itu ti usia sekitar 30 tahun kaluhur memang cenah waktos teh karasana langkung tere. Naon anu jadi sabab? Sabab bedana budak sareng kolot ari budak mah keur masa-masa mengenal urusan-urusan kahirupan. Sehingga ngabutuhkeun otak teh berpikir secara lama dicerna heula gitu. Oh kahirupan teh kieu, ulin teh kieu gitu. Oh rasa sangu dahareun modal kieu. Tari urang mah gitu. Perkara-perkara anu biasa ku urang kaalaman ayeuna teh geus leuwih ti heula ti bubudak karasa sehingga otak teh teu kudu lila gitu. Ditambah deui aktivitas sadidinten anu memang kitu-kitu keneh gitu. Sehingga ngahasilkeun kana raraosan waktos teh asa singkat. Padahal saanyana mah sami. Sadinten kapungkur 24 jam. Ayeuna oge sami sadinten 24 jam. Sababna anu jadi sabab teh dina utek urang ya. Utak urang teh geus teu asing gitu. Narima kana informasi-informasi anu tiap dinten ku urang kasorang. Tambah sadinten kagiatan teh kitu kan. Dahar, modal, uli. Gitu. Gitu ya Pak. Tiap dinten teh kulem, tua, gegeroh, salat 5 waktos. Gitu. Matakna saur para nawan dokter cenah supados henteu kesel jarang supados waktos teh henteu karasa lami mah nya urang kedah nyeurkeun kagiatan-kagiatan anu sae.
kegiatan-kegiatan anu benten-benten. Memang gitu. Caur sasaha gitu tuh. Langkung basa beuki teh rehnya. Mangga we lah coba Ibu ngobrol sareng rarancangan sari dinten pasti kitu nya aduh asa teh reh ayeuna waktos teh. Raraos teh. Oge ieu teh dipangaruhan tina naon tina saking betahna urang hirup di dunia ieu. Saking ku betahna. Sabab memang lamun urang geus betah cicing di hiji kaayaan, di hiji patempatan anu urang teh betah kabina-bina, pana sok poho kana waktos teh. Laresna bunyi. Tinggal we budak lamun geus resep ngaheureuykeun hiji kaheureuyan da poho kana waktos teh. Anteng. Sapertikeun urang we gitu, lamun geus nonton hiji tayangan anu resep da sok poho kana waktos teh gitu. Sinetron. Gitu. Berarti kumaha? Berarti orang memang di dunia ieu teh dibuat ku fenomena anu aya teh langkung betah di dunia ieu. Langkung betah, Bu. Disuguhkeun mang pirang-pirang hal anu tiasa ngabibita ngabubungah nyenangkeun kana alam pikiran urang. Anu sabenerna mah kurang-kurang nama matak ngajauhkeun urang tina nilai-nilai kahirupan agama urang. Jadi lamun urang bade ngukur para ibu pola kahirupan jalma zaman ayeuna anu nyampak eta teh kurang-kurang nama matak mohokeun tina jalan agama. Mangga we bari dina kaayaan kitu teh teu aya hiji pihak anu serius ngageuing diri urang sangkan ulah terlena ku kahirupan modern zaman ayeuna. Sehingga lamun urang teu maksakeun nyieun hiji naon cecekelan henteu maksakeun diri sangkan henteu kabawa sakaba-kaba maka ripuh kahirupan urang teh bakal kagusur, bakal kageser, bakal kadorong, bakal terombang-ambing di jalan anu teu puguh gitu. Mangga raraoskeun pola kahirupan zaman ayeuna. Loba takdir-takdir anu henteu ngajuruskeun kana akidah. Loba kahirupan anu matak mohokeun tina akidah, mohokeun tina tauhid, mohokeun tina ibadah, mohokeun tina syariat. Jeung dina kaayaan kitu teh teu aya hiji hal anu bisa nyangcang urang gitu. Gitu ya Bu. Komo lamun ninggal dina televisi mah dina media urang tos teu tiasa mempercayakeun. Bujang-bujang lah pikeun cek paribasana nyolehkeun. Pikeun sebatas minterkeun anak bangsa mercayakeun ka TV moal bisa teh. Mangga naon sababna? Heuh tuh da memang urang ge aya semu ngamakluman teh sabab da ngaranna ge usaha. Nu namina media mah kan nu namina media namina usaha, namina teh dagang. Henteu wa kamikirkeun hade sareng goreng nu penting mah rame we heula gitu. Sakirana matak rame matak ngajadikeun jalma teh berbondong-bondong narongton kana acara kami maka hayu we urang tayangkeun kajian teuing teu sopan acarana gitu. Kajian teuing acarana teu pantes. Kajian teuing acarana teh acara anu teu hade ditonton ku umum gitu. Matak tingali we bandang-banding loba keneh acara kaheureuyan daripada acara pendidikan, daripada acara wawasan, daripada acara keagamaan. Itu hantam we geuningan berita dibulak-balik. Berita nanti berita urusan pribadi dibawa ke publik dikonsumsi ku intina urang geus teu tiasa mempercayakeun kadinya. Lamun urang teu bener-bener boga cecepengan. Cecepengan eta teh naon? Yah entengna mah heueuh pangaosan. Ditelik-telik ku urang teh, dibuka-buka deui keterangan teh. Ditapakuran deui ku urang lalakon kahirupan. Lamun teu kitu bakal kagusur we Bu. Heuh nya saha atuh nu daek perhatian kana kasolehan urang teh.
Moal aya deui, moal aya pihak lain anu wani atanapi mengkoreksi secara langsung kumaha kasolehan diri urang iwal ti diri urang sorangan. Matak untung syukur ka Allah Subhanahu wa taala lamun ku Allah urang digeuing dipasihan hidayah, dipasihan kadaek, dipasihan rawasan gitu pikeun ngukur diri sateu acan dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Ningal TV, aya TV acara-acara film juri. Lamun ditarimana ku jalma-jalma anu teu bener patekadanana, da bisa nyasarkeun teh Bu. Engke teh bakal tertanam dina pikiranna teh bahwa oh nya Allah teh sok ngabangkitkeun jurig-jurig ngisi liwuri teu aya. Eta mah hasil rekayasa pikiran manusia diaya-ayakeun. Napikeun ka ayeuna pribadi secara pribadi satungtung nyuhun hulu nu ieu can pernah. Gitu. Dan memang teu percaya gitu. Ningali gitu tengah peuting misalkeun anu aclog-aclogan saumpamana gitu nya. Gitu. Da dina ayana ge nabat kudu sieun Ibu. Urang mah bisa lompat, itu mah kur aclog-aclogan atuh Bu. Aya gitu. Gitu. Aya geuningan anu modelna teh ngesot cenah geuningannya juri gitu. Ngesot. Coba pikir Bu ku urang, di mana dina kitab naon, dalilna naon Allah ngajieun jurig samodel eta suster ngesot. Dina ayana heuh semet ngesot atuh pan, urang mah bisa lompat gitu. Lamun ditarimana ku budak anu memang can aya penanaman tauhid bisa jadi pembenaran dina pikiranna teh. Oh bener. Ngajadikeun kumaha budak teh jadi borangan. Dititah ku kolot ka warung nyiar kerupuk sieun. Dititah ku ninina bada Isa pangnyieurkeun obat ieu nyeri sirah, nyeri huntu cenah kitu. Embung. Sieun pocong majar teh. Gitu. Padahal kumaha teu aya dasarna dina agama. Gitunya. Can deui acara-acara pengungkapan aib-aib gitu anu muncul dina TV anu teu karasa dosa. Gitunya. Nepikeun ka sa Indonesia eta kudu mikiran batur eta, urusan batur rumah tangga batur Bu. Naon pentingna sih? Gitu. Ari urang da teu bisa milih deui gitu. Ngaran-ngaran yeuna jiwa ieu hayang aya tontonan butuh hiburan eta nu nyampak ditonton we gitu. Isuk-isuk berita teh eta, berang-berang berita teh eta, pas sore eta nepikeun ka 3 dinten ka payun berita teh eta. Da tetep we ditonton deui ke urang. Tah pola kahirupan model ayeuna teh lamun urang henteu naon sebatna teh henteu cerdik henteu gaduh dadasar da matak nyeret urang teh kana pidosaeun jeung matak ngajauhkeun ti Allah Subhanahu wa taala salaresna mah kitu. Ningali deui acara dina TV teh anu dararebat anu papaseaan geuningan dengan dalih cinta bangsa, cinta tanah air, dengan dalih berpolitik merebutkan segala rupa parasya. Urang teh resep da ieu teh hawa nafsu teh ditonton deui. Ya. Tina sarupa eta teh tayangeun. Tina sarupa. Teu acan ka dieuna-keun. Timbul tempat-tempat rekreasi anu bermunculan anu matak menggoda hawa nafsu teh pan. Wah, urang da panasaran giridi we. Napikeun ka sakapeung sok hayang seuri jalma zaman ayeuna ka masjid rek ulin rek salat gitu. Gitu. Ya urang maksudna sanes bade ngayeuk maksudna teh insyaallah gitu. Urang mah da aya dadasar gitu. Ngan kadang-kadang nepikeun ka naon nya lamun teh mah terjadi salah fungsi teh gitu. Da aya di sebuah daerah di Indonesia kene anu masjid teh jadi tempat wisata. Jadi lamun rek asup teh aya karecisan geura sok. Model kumaha eta sok.
Rumah Allah pan anu namina masjid mah saumpamana nya masjid mah gitu. Aya kartisan pedah di lebatna teh seueur taman-taman popotoan gitu. Aya banget gitu. Tamasana kumaha pola kahirupan zaman ayeuna lamun urang ngaguluyurkeun diri teu muntang teu tatagenan matak ngajauhkeun urang tina jalan kasalamatan. Gitu matak pantes Kangjeng Nabi sangat mika cinta ka urang sadayana teh. Sanajan Kangjeng Nabi teu acan nyaksian umat akhir zaman, tapi Nabi tos menyatakan kecintaanana ka makhluk ka manusia akhir zaman umat Kangjeng Nabi. Naon sababna? Jalma-jalma di akhir zaman teh hirupna pinuh ku ujian ti sisi ti gigirna teh. Matak bagja jeung mulia kabina-bina lamun bisa mempertahankeun ditinggal ti Kangjeng Nabi. Al-Quran sareng hadis, hidayah sareng taufik keimanan dipertahankan. Matak jelas Nabi menyatakan karena kecintaan ka umat akhir zaman sanajan teu acan kantos pendapat. Para ibu rahimakumullah, nya urang napakuran heula kitu nya. Da gambaran jalma kehidupan zaman ayeuna teh matak mohokeun jalma tina hakikat penciptaanana keur naon sih urang hirup teh gitu. Poho urang teh terlena ku pola hirup nu ayeuna nu serba mudah, serba instan teh. Gitu. Informasi, persaingan semakin ketat, semakin berat. Terus muncul hal-hal anu matak mohokeun jeung matak mengkolkeun kana perhatian urang. Gitu. Tambah gaya hidup anu semakin berubah-ubah. Jalma teh jadi gampang memang ku ayana teknologi segala perkara teh. Nepikeun ka kadang-kadang loba jalma anu poho kana tujuan hidup saenyana di dunia ieu teh kitu keur naon sih? Matak Allah Subhanahu wa taala ngemutan ka urang sadayana. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Nah aranjeun teh nyangka yen kami nyiptakeun aranjeun teh keur heureui di dunia eta teh. Jeung maneh teh nyangka yen moal dibalikeun kitu ka Allah Subhanahu wa taala teh. Al-Mu'minun ayat 115. Tah memang ngajadikeun manusia poho. Poho we sehingga hirup teh saguluyurna we gitu, ngaguluyur hayu we lah gitu, sahayuna gitu. Berat weh kana jalan-jalan kataatan. Gitu. Hese susah gitu. Mangga we gitu. Anu kurang ditakutkeun teh nya gitu. Sok sieun lamun teh mah bangunan agama atanapi nya agama teh ngan saukur jadi pengetahuan teh gini. Ngan saukur jadi pengetahuan, jadi kanyaho jalma teh memang zaman ayeuna gampang hayang kanyaho dina bab agama di bidangna. Zaman ayeuna mah sekedar pengetahuan teu kudu masantren. Teu kudu kuliah jurusan agama, zaman ayeuna mah asal daek aya kuota. Kuota itu ayeuna mah tinggal nongton da matak pinter teh. Ngan pedah agama lain kitu. Lain kitu. Kudu aya ingkigna anu jelas, kudu aya majelisna. Jadi sanes masalah watak kena dieusian ku ieuna. Aya langkung nu ti dinya nyata naon hadir di majelis lamun dina ilmu teh parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Di majelisna. Urang nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala Bu di tengah kahirupan anu sakieu ya urang teh lain mendramatisir ya teh Bu sanes gitu. Sanes rek nyingsieunan gitu, sanes naon sok riweuh sanes gitu. Tapi ieu kanyataan nu urang teu tiasa nutup panon gitu. Mangga kok kasus benten-benten nepikeun ka geuningan aya anyar keneh dina TV, budak gitu. Tina akibat loba teuing naon nonton dina internet masalah ieu geuningan naon Bu. Aya nu ngajual organ tubuh teh geuningannya gitu, aya ngajual ginjal, ngajual ieu gitu. Kajadian geuningan gitu, naon nyulik budak sahandapeunana geuningan. Boga doronganna teh eta rek dibunuh pada dijual. Bari jeung can aya panggih sanu rek meuli. Pan kitu teh.
eta teh karek hiji anu tertangkap anu naon anu kaguar gitu sapertikeun kitu paneta itu berita geuning macam-macam deui aya nu geus teu aneh geuningan budak sakola geuningan SMP geus intina perkara ieu teh perkara anu nyata ku urang katinggal gitu ieu teh akibat naon meureun kitu loba ting ngaguluyur teu boga tatagenan anu kuat kirang kageuing gitu ieu fenomena kahirupan di akhir zaman teh ya eta nu hayang sedih mah nyaeta hayang seri bari jeung sedih gitu ningalina teh geuning kajang hayang ngajual organ gitu lamun ieu mah payu huntu nu coplok eudeuh we abdi ge gitu dijual huntu nu coplok gitu pikeun kitu geuningan sapertikeun kitu ternyata mun urang teu muntang para ibu rahimakumullah urang biasa dina ieu pangaosan sok ngaguar kana sababaraha nasihat-nasihat para ulama urang lajengkeun ibunya gitu guaran ayeuna urang teh ngaguar ieu teh al-hikam kasawuran Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Bismillahirrahmanirrahim Innama ju'ila darul akhirah mahalan li jazai ibadih al-mu'minin li'ana hadhihi dar la tasa'u ma yurid ayyu'tiyahum wa li'annahu ajalla aqdarakum an ayyujazihim fidarin la baqa'alaha saestuna negeri akhirat dijadikeun tempat keur ngabales kana amal-amalan para hamba anu iman eta teh kana sababaraha sabab naon sababna sabab ieu dunia alam anu sakieu rupakna nu sakieu sempitna teh moal meujeuhna moal cekap dipake tempat keur Allah masihan babales tina kasolehan hamba-hambana jadi kieu Bu kalakuan nama Allah teh ngadamel surga pan kitunya bagian tina keimanan urang teh urang wajib nekadkeun yen Allah teh ngadamel surga ta ieu teh iman ka surga teh mangrupikeun salah sawios pedaran tina iman urang ka Kangjeng Nabi pan akidah teh dibagi dua akidah Allah akidah ilahiyah oge akidah nabawiyah tadi antawis iman ka Kangjeng Nabi teh oge iman kana perkara anu dicana ku Kangjeng Rasul anu didugikeun ku Rasul tadi antara anu didugikeun ku Rasulullah teh nyaeta Al-Qur'an oge dawuhan Kangjeng Nabi anu salajengna disebat hadis eta dawuhan Allah dina Al-Qur'an di antarana teh aya pangbubungah pikeun jalma-jalma anu iman oge aya naziron aya peringatan pikeun jalma-jalma anu kafir anu munafik tah di antawisna urang teh kedah yakin kana hakna jeung benerna nu disebat kampung surga teh anu bakal jadi tempat pangbalikan jalma-jalma anu iman talamun aya ditaroskeun kieu naha atuh balesan Allah Subhanahu wa taala tina ladang keimanan jeung kasolehan manusia teh nah henteu dibikeun ti dunya maka jawabanna teh sabab ieu dunya teh tempat anu heurin keur dipake ngawadahan babales Allah ka jalma-jalma anu iman heurin samodelkeun kumaha geuningan ieu urang lega bisa usik, bisa ngabangun, bisa lulumpatan, bisa aber-aberan. Ieu dunia anu urang masihkeun bisa aber-aberan ge ku Allah ge disebatkeun sempit atuh komo engke kanikmatan surga gitu. Tanu paling heula udah kurang dimunculkeun keimanan heula. Ngeunaan ayana surga. Allah ngadawuhkeun tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu aya lembur surga anu ku kami teh diciptakeun jeung bakal diwariskeun ka jalma-jalma
ti hamba-hamba kami anu bertakwa. Anu kahiji hadirkeun heula eta kaimanan. Keur jalma mukmin mah, keur jalma Islam kudu boga patekadan yen aya kampung pangbalikan. Keur nu bagja nyaeta surga, keur nu cilaka nyaeta neraka. Tangke balasan tina amalan urang teh ageng-agengna bakal dipasikeun teh di lembur akhirat su surga teh ya gitu ngaminat. Nabat teu di dunya ahaduhuma anna dunya la tasau mayuridu ayuntiyahum min anwa'in ni'am. Nu namina ieu kanikmatan dunia atanapi dunya anu kurang dieusian teh ieu teh moal meujeuna moal cukup dipake tempat Allah maparinkeun balasan tina ibadah manusia. Makana dunia mah murah kabina-bina. Sehingga Allah nalika masihan kanikmatan dunia pala ubali dah Gusti Allah kajen teuing paduli teuing rek sawae pokona mah nu hayang urusan dunia rek iman rek maksiat rek doraka. Pokokna mah dirumusna di dunia mah lamun sawe nu hayang tinggal ngarah bakal menang bagianana. Gitu. Jadi anu iman menang, anu teu iman menang. Anu taat menang, anu maksiat oge menang. Gitu. Min anwa'in ni'am hissan wala makna. Teu bisa dipake ngawadahan naon kanikmatan sebagai balasan tina amal secara hisi indrawi atanapi secara maknawi. Naon sababna? Sabab unamina dunya mah eta teh sangat terbatas jarakna sareng sangat heureut pisan batas-batasanana gitu. Nya kan diantawisna geuningan para ibu sadayana nyaeta sipatannya kehidupan akhirat sareng dunia teh pan benten-benten teh ya dina masalah waktos we kitu geuningan. Dina saayat mah Allah nyebatkeun wa inna yauman indi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yen sadinten di akhirat eta teh langkung sami sareng 1000 tahun di dunia. Dina masalah waktos we kitu. Dina masalah waktu sapertoskeun kitu. Can kanikmatan-kanikmatanana. Teras kumaha deui atuh sakedik urang gambarkeun nya dan memang unamina upami urang berbicara masalah kanikmatan surga parantos disipatkeun ku Kangjeng Rasul ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan Rasul. Yen unamina surga teh kanikmatan surga teh moal pernah ka pikir dina pikiran saking ku can ayana moal ayana di dunia. Teras moal sememnon teu kadenge mala ainun ra'at teu pernah katingali ku panon wala udunun sami'at teu pernah kadenge ku ceuli wala khatara alal qalbil basar jeung moal pernah ka bersitkeun kakaretekeun dina hate manusia. Naon sababna? Heupan kanikmatan anu sangat naon moal aya bandinganana. Anapun bahasa-bahasa dina Al-Qur'an keur ngagambarkeun kanikmatan surga eta mah saking kutaya bahasa deui we jeung supaya ngadeukeutkeun pemahaman manusia keur mencerna informasi ngeunaan kanikmatan surga teh ya. Kumaha atuh ieu dawuhan Kangjeng Nabi heula. Nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awalu may yadkhulul jannah. Nabi ngadawuhkeun kieu ari kami teh nyaeta memang umat anu pangakhirna. Tapi kami oge makhluk manusia anu pangawalna. Pangawalna naon? Yaumal qiyamah anu bakal dihisab, bakal diuruskeun nu pangheulana teh nyaeta umat Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan umat Kangjeng Nabi Muhammad pasti bakal jadi golongan umat anu pangheulana dikasurgakeun. Naon sababna? Sabab makhluk anu pangheulana ka surga teh adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi diantawis bentuk syafaat Kangjeng Nabi teh engke teh adalah dibukakeunana panto surga. Sama meh Kangjeng Nabi
teu acan dilebetkeun ka surga maka moal aya nu culangung miheulaan ka Kangjeng Nabi. Tasantosna Nabi pangpayuna ka surga maka dituturkeun ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santosna kitu dituturkeun ku umat-umat anu sanesna sanajan eta umat teh umat anu pangpayuna diciptakeun ku Allah. Jadi bakal ngelehkeun kaum Nabi Nuh gitu. Ngelehkeun kaum Nabi Ibrahim, ngelehkeun kaum Nabi Musa, Nabi Harun gitu. Dina hadis Kangjeng Nabi kitu. Yen umat Nabi Muhammad lantaran umat Nabi anu mulia jeung nabina anu bakal pangpayuna nempatan surga, maka umat Kangjeng Nabi ge bakal jadi umat anu pangpayuna ngalebetan surga na Allah anu mulia. Eta surga teh adalah perjuangan orang ayeuna ditangtoskeunana ayeuna. Henteu bisa ku urang teh naon disorang secara ngaguluyur tapi perlu teknik teh. Perlu jalan teh, jalan agama. Dina dunia ieu dina kahirupan ieu aya dunia, aya jalan. Jalan naon? Jalan anu lurus. Naon jalan anu lurus teh? Jalan agama ieu jalan syariat. Jadi rangkaian salat urang, puasa, zakat, rangkaian ibadah-ibadah urang pan eta teh parentah tina agama urang. Disebutna teh eta teh jalan atanapi syariat. Talamun ku urang sadayana dicukcruk, dipapai, bari kaayaan naon anteng teu loba luak leok, teu loba luak liuk, maka engke teh urang meuntes di jalan teh ya, jalan aqobah, sirat teh eta ge bakal persis seperti gambaran lancarna urang nyorang jalan ibadah. Lamun urang hararese maka na ibadahnya sapertikeun kitu. Kahirupan dunia teh memang dina sababaraha urusan mah jadi tempat keur noong kahirupan akhirat. Lamun di akhirat aya samodelkeun kieu, di dunia ge aya nu samodelkeun kitu teh gitu. Lamun di akhirat kabagjaan teh nya misalkeunana engke teh aya nu disebat naon namina teh perkara amal soleh gitu nu bakal jadi alat kabagjaan. Di dunia ge aya samodelkeun kitu. Maksudna naon? Aya alat di alam nu mana wae ge aya alat anu bakal jadi wasilah kabagjaan. Lamun di dunia mah urang butuh artos maka di akhirat engke butuh amal soleh. Ngan hanjakal eta amal soleh teh dipidambelna lain di akhirat tapi di dunia ieu teh. Di dunia teh ya. Sehingga kesempatan urang di dunia ieu teh kudu ngamanfaatkeun jeung mikiran kana dua urusan. Urusan dunia oge urusan akhirat. Dua urusan eta ku urang kedah dipikiran teh. Jauh deui nu kahiji urusan dunia teh pangna henteu dijadikeun tempat keur ngabales Allah Subhanahu wa taala kana ladang kasayan hamba anu iman. Sabab dunia teh sereg teh ya. Sereg. Dunia teh sereg teh ya. Oge gitu. Alasan anu kadua gitu. Salianti sereg oge nu namina dunia teh ieu teh tempat anu sangat naonnya Allah Subhanahu wa taala gitu kieu ngamulyakeun kana darajat hambana anu iman teh ya eta teh moal terjadi lamun dibikeun di dunia sabab duniana teu lana gitu. Darajat anu ku Allah dipaparinkeun ka jalma-jalma anu iman pangna henteu dibikeun di dunia heuh sabab duniana bakal eureun atuh kumaha engke teh kitu. Pokona mah Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun alam nu disebat alam pangbalikan urang surga teh ieu teh perkara anu hak anu memang heuh jadi ujian keur urang sadayana. Akhirnya orang coba mengenal sedikit kedauhan para ulama. Wahia fauqas sama isabiah. Nu namina surga teh cenah bu aya di luhureun langit anu katujuh. Pan Allah teh ngadawuhkeun Allah teh nyiptakeun bumi teh langit aya 7 lapis teh. Cenah posisi surga teh aya di luhur gitu.
Urang teh teu kudu di pikiran panjang kumaha gitu nya di luhur teh. Naik naon upami ayeuna maksakeun naik Apollo bisa gitu ka luhur gitu. Ah, teu kudu panjang-panjang teuing mikir gitu. Gitu. Teu kedah di pikiran kitu. Kama ananaro tahtal ardis sabiah sapertikeun neraka ge walau dicimpen teh di handapeun bumi anu katujuh panghandapna. Apakah memang secara hisi secara indrawi di luhur atau memang ieu teh luhur sareng handap teh hanya masalah tingkatan kemuliaan wallahu alam gitu. Ngan engke memang nu namina surga teh kacabak bakal kacabak karasa gitu. Jadi lain hayalan jadinya kupur jelema lamun nyebatkeun eta teh imajinasi gitu. Informasi fiksi ya gitu. Jelas ku nabi kantos disurvei waktu Isra Mi'raj teh gitu. Pikeun ka nabi teh dipaparin hiji wahangan anu disebat Kausar tempatna teh di surga teh ya. Dina waktu Isra Mi'raj nabi diizinan ku Allah teh kangge survei surga teh gitu. Lebet ka surga. Aya hiji wahangan anu gigir-gigirna teh aya naon sebatna teh aya kubah-kubah anu ararinda bahkan nabi kantos nyodok kana jelebet ieu na teh caina teh terus aya taneuhna anu kaangkat ieu taneuhna teh seungit misik cenah gitu. Lah nalika urang nyebatkeun misik teh heuh urang teh kudu emut ka minyak seungit anu aya bacaan misik deui gitu. Isadayana Allah Subhanahu wa taala urusan gaib. Adapun bahasa-bahasa eta bahasa pikeun nganterkeun kana emutan manusia. Supaya gampil dicerna. Wa minha tufajjaru anharul jannah. Tangke teh di surga teh dikabarkeun ku Allah aya wahangan, aya walungan. Walungan model kumaha cenah teh nya aduh. Walungan iya gitu, walungan naon nu aya teh Citarum. Gitu. Walungan cenah gitu. Terus aya naon deui? Aya asjar, aya pepohonan. Walil jannati asmaun, aya sababaraha nami pikeun surga teh. Aya jannatul ma'wa namina teh. Aya jannatul khuldi cenah gitu namina teh. Aya jannatu adn, jannatu adn, surga Aden. Aya darussalam namina teh. Aya deui naon namina teh darul jalal, darun ni'am. Ngan kieu sifatana teh kanyahokeun ku anjeun anal jannata gitu. Saestuna nu namina surga teh eta teh darul mutahharah, tempat jeung lembur anu disucikeun. Disucikeun eta teh. Disucikeun tina naon? Tina setiap perkara-perkara kotor anu aya di dunia ieu. Jadi mustahil, sanes mustahil katangtosanana Allah kitu. Jalma makhluk-makhluk anu bakal jadi penghuni surga teu dikeresakeun naon miceun kana kokotor-kokotor. Rek kokotor nu bijil tina palawangan payun, palawangan pengker teu aya sabab surga tempat anu bersih. Bahkan tina naon anu dituangna teh sebatas jadi kesang teh anu seungit cenah gitu. Seungitna teh seungit sapertikeun tadi teh misik dibahasakeunana karhikil miskin. Gitu. Wa anatu rabaha as-sama al-misku wa za'faron diriwayatkeun cenah geuningan taneuh-taneuhna teh ieu teh misik seungit sareng seungit za'faron gitu. Heudah saking ku teu aya deui keur ngagambarkeun bahasana Bu, matak dianggo bahasa-bahasa anu nyampak di dunia dina kahirupan manusia anu melambangkan keindahan. Hakikatna jauh mulang-melung lain kitu. Wa bi kulli qasrin min haffarun min syajaratin tuba. Aya tatangkalan tuba. Tatangkalan korma, tatangkalan naon deui tatangkalan cau aya gitu. Pokona mah sagala perkara anu memang keur di duniana aya engke teh aya mangsana akhirat teh dipasihkeun deui gitu. Jadi aya dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Baqarah gitu.
wa utu kulamarziku minha hadalladzi ruzikna min qablu gitu. Jadi aya mangsana jalma teh ku Allah dibere kanikmatan anu baheula pernah dinikmati di surgana. Di dunia na teh gitu. Jadi panginten kieu bu aya lolongkrang kieu. Lamun urang baheula pernah ningali hiji kanikmatan di dunia anu can laksana, engke tiasa diajengkeun di surga gitu. Lamun baheula teh keur di dunia teh ngacai. Aduh, hayang teh ieu naon can pernah ngalaman eta tuang naon durian montong gitu. Tuda abdi mah pas rek di dahar montong cenah gitu. Dek nyobian montong jadi teu tulus cenah gitu. 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 Aneh teh durian teh. Oh kok montong tapi hantam di dahar. Atawa keur di dunia teh ya Allah, keur di dunia teh abdi teh emut hayang kabita ku bintang film sageuna gitu. 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 Jadi kanikmatan-kanikmatan dunia anu memang ya kurang can kalaksanakeun mangga ajukeun di ditu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kawasa gitu. Maha Kawasa gitu. Itu kan dah suci di itu mah gitu. Segala perkara ge aya dina kasucian. Wa ida aradal insan ayyakula masalan nalika jalma misalkeun na hoyong tuang cenah di ditu. Maka jalma teh kumaha ngucapkeun teh subhanakallahum subhanallah atau nabi subhanakallahum. Maka nalika ngucapkeun kitu tiba-tiba patu da'u baina yadaihi al-maidah tiba-tiba langsung aya di payunana teh naon tuangeun nu deui ka hayang. Gitu. Jadi teu kudu usaha heula. Karek ngucapkeun subhanakallah. Jadi aya kretek dinu hate teh aduh asa hayang. Maka aya cenah kitu. Ieu teh lamun kurang ditampina ku jalma anu kurang iman mah heuda meunang nya nya kal mau zaman ayeuna. Nya ieu pan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Urang kapalang tiba heula ngaku iman, ngaku Islam, percaya ka Allah, oge percaya anu ku Allah Subhanahu wa taala disugikeun, maka ieu nu ku Allah didugikeun teh. Yen Allah teh nyiptakeun hiji lembur anu bakal jadi tempat pangbalikan, tah anu eta teh sifatna sapertoskeun kitu. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-Baqarah 25. Jeung garabejakeun kabar baik ka jalma-jalma anu iman jeung jalma anu beramal soleh. Naon atuh kabar baikna teh bahwa keur maranehanana aya jannah anu ngocor ti handapeunna teh wahangan-wahangan. Kullama ruziku minha setiap kali maranehanana dirizkian ti surga min samaratin tina hiji buah-buahan saumpamana qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wah ieu teh anu baheula ku kami pernah dicobaan. Oh berarti aya deui gambaran kanikmatanna teh kanikmatan surga anu baheula pernah karaosan tiasa karaos deui di ditu. Duh baheula teh kami teh disaung pernah yeuh nuang timbel gitu. Sarang sambal tarasi gitu. Sarang naon peuteuy bu. Meni nikmat nun Gusti ayeuna tiasa kitu dihadirkeun deui tiasa atuh Bu lah gitu. Gitu. Ieu dawuhanana dasarna gitu. Kullama ruziku minha min samaratin qalu hadzal ladzi ruzikna. Ieu teh anu baheula pernah dirizkian. Wa utubihi mutasyabiha jeung didatangkeun keur maranehanana buah-buahan anu silih rupaan gitu. Jadi sapertikeun kahirupan di dunia we lah. Aya anu buah anu mirip-mirip beda rasa. Aya buah-buah anu beda rasa naon beda sarua. Pokona mah teu jauh beda lah gitu. Intina mah kitu. Ngan pada tingkatanana tangtos langkung mulia. Walahum fiha azwajum mutahharah jeung pikeun maranehanana teh di surga teh aya azwajum mutahharah aya pasangan-pasangan anu disucikeun atuh gitu. Wa hum fiha khalidun jeung aranjeunna teh di surga teh khalidun eta teh anu langgeng gitu. Ya orang cobi heula ngaguar punya karena secara umum sifatan-sifatan
penghuni-penghuni surga anu didawuhkeun ku Allah. Dina surat Al-Ghasyiyah wujuhu yauma idin naimah. Dina eta dinten jalma geus meunang kabagjaan di surga teh maka wajah-wajahna teh berseri-seri. Jadi moal aya nu jarum medut kieu mah gitu. Moal aya nu mutruk, moal aya nu mararanyun, moal aya nu kukulutus, murukusunu. Sadayana teh bakal penuh dengan kabagjaan. Sadayana teh bakal marahmai. Sadayana bakal wah pokona mah pikasanangeun gitu. Gitu. Lisai harodiyah sabab ngarasa ngeunah jeung ngarasa puas tina hasil usahana teh aya gitu. Fi jannatin aliyah ditempatkeun di surga anu luhur teh ya. Fiha ainung jariyah. Tangke teh di surga teh aya cenah deui mata air teh ya. Ainung jariyah, mata air anu mengalir pan lambang keindahan gitu nya. Gitu. Urang teh kudu ngabayangkeun mata air mananya gitu. Eta nu di tengah teh gitu. Intina ieu sebuah gambaran keur ngadeukeutkeun akal manusia memahami mencerna eta kanikmat. Sabab kan unamina mata air teh jadi lambang kesuburan, lambang kesejahteraan lah. Pokona mah kan lamun aya cai di eta lembur maka bakal aya kahirupan kan gitu. Sabab nu namina cai pan kabutuhan pokok manusia. Rek sakumaha ieu ge naon pikabetaheunana secara naon lingkungan masyarakat ari eueuh cai mah anggar we teu betah gitu. Piha sururum marfu'ah aya dipan-dipan anu diluhurkeun. Dipan-dipan naonnya gitu, merekna merek naon teu kudu naroskeun merek Bu. Waqwabum maudu'ah aya gelas-gelas anu disadiakeun. Wa namariku masfufah jeung aya bantal-bantal anu disusun diberes gitu. Merek naonnya model kumaha aya guguling gitu teu kedah riweuh kuno kituna. Wa zarabiyu mabsusa jeung aya permadani anu terhampar. Dina surat Yasin inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun. Saestuna para penghuni surga teh eta teh aya dina bersenang-senang, dina kaayaan keur ngeuneunahan. Fi sugulin pakihun keur sibuk berrekreasi di ditu, keur ngeuneunahan sibuk. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Maranehanana jeung istri-istri aranjeunna jeung pasangan-pasanganana aya di tempat anu ieuh. Alal araiki muttaqiun. Bari kumaha keur gegelehean di tempat anu ieuh Ari gegelehean teh pan eta teh pagawean jelema nu senang atuh. Pikiran bebas eueuh tuntutan, eueuh tekanan gitu. Nya naon deui atuh usaha aya, gaji aya, budak geus galalede gitu. Geus darewasa, geus jarunun gitu. Mah marek gegelehean we teu naon gitu. Keur di dunia teh pan nunjukkeun gambaran jalma anu senang gitu. Tangke teh kitu geus eueuh pikiran naon pokona mah gegelehean we gitu. Jeung pasangan-pasanganna teh kitu digambarkeun dina surat Yasin pan sapertoskeun kitu. Lahum fiha faqihatu wa lahum mayadaun. Pikeun aranjeunna teh aya faqihatun buah-buahan jeung naon anu ku aranjeunna dipikahaya. Nah, kitu lalakon eta teh. Nu namina surga teh kitu. Tah ayeuna tugas urang sadayana teh fokus we kitu ka dinya. Umur sabaraha dinten deui duka mun dinten teh mah sabaraha bulan sabaraha taun deui intina urang mereketkeun kumaha sangkan urang teh henteu coplok kaimanan sangkan urang teh istiqomah ngagunakeun modal-modal ti Allah Subhanahu wa taala teh pikeun amal soleh. Sabab semakin loba amal soleh semakin mahal tingkatan surga urang. Semakin loba, semakin seueur amal soleh, semakin mulia tingkatan kanikmatanana. Jadi palebah dieu katoong deui geuningan. Berarti gambaran urang hirup ayeuna engke di akhirat teh ditangtoskeun di dunya di antarana naon? Untung sareng rugina teh sapertikeun urang untung rugi dina ical galeuh we gitu.
Rek sakumaha loba bekal anu kurang disiapkeun gitu keur pikenik lah di dunia, maka sapertikeun kitu kasenangan urang teh. Sakumaha bekal nu kurang disiapkeun di anggo rekreasi kaditu ka jati gede gitu, sapertikeun kitu we kasenanganna teh. Bekal amal soleh nu kurang dipersiapkeun di dunia ieu tah sakitu engke jatah kanikmatan di surgana. Jadi ayeuna ditangtoskeunana bagja jeung cilaka manusia di alam akhirat teh di ayeuna zaman ayeuna nya ayeuna hayu perang keur di dunia ieu kuladang kieu terus engke santosna di dieu rek nanaonan deui ngahangeculkeun kana Al-Qur'an dibaca Al-Qur'an ngeculkeun kana salat-salat sunnah atawa dilaksanakeun tah ladang tinu kitu digunduk-gunduk engke bakal jadi sebuah tumpukan amal soleh anu bakal nangtoskeun kana kumaha tingkat kabagjaan urang engke di alam akhirat di surga Allah anu mulia. Dunia tos sangat naon kolot umurna teh ieu teh. Pasti nu namina semakin hari poe kiamat teh beuki caket sareng moal terulang deui dina akidah urang dijelaskeunana kitu. Lamun tos terjadi poe kiamah lain hartina rek diulang deui kahirupan dunia teh. Gitu. Tapi sudah berakhir moal aya deui pangulangan. Da asalna urang teh orang surga dan Nabi Adam teh pan penduduk surga asalna teh. Ngan pedah ku Allah Subhanahu wa taala di skenario-na kitu nya digoda ku setan teh, ku iblis teh. Terus tergoda nepikeun ka naon ngarumpak kana larangan Allah wala taqrabu hadhihi sajarat fatakuna minadh dhalimin ulah ngadeuketan kana ieu pohon tapi ternyata Nabi Adam kalaka tergoda dituang eta buah khaldi teh maka gitu wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu maka lungsur we diturunkeun eta Nabi Adam teh ka dunia ieu teh sareng Siti Hawa teh tangge teh eta Nabi Adam teh di training sebenarnya ku Allah teh. Sabab memang Allah Subhanahu wa taala kan parantos ngadawuhkeun yen Allah teh rek ngangkat hiji khalifah di muka bumi ieu teh. Jadi bumi ieu teh sateu acan ditempatan ku manusia, ditempatan ku makhluk nu disebut Abul Jan. Bangsa jin teh ku. Jadi bangsa jin teh zaman baheula bangsa jin jeung malaikat teh jadi pacampur. Kadang turun ke dunia, kadang turun ke naik ke surga. Tanu di dunia, ieu sabangsa jin teh gawena teh kitu, papaseaan, peperangan ngaruksak alam. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirna ngangkat Nabi Adam sateu acan diciptakeun ngan ngawartosan heula ka malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat anu ngumpul di dinya teh termasuk di antarana teh eta si golongan jin teh saestuna kami teh rek ngangkat khalifah di muka bumi eta teh malaikat teh rada bingung termasuk ieu teh golongan jin teh Banul Jan naha qalu ataj'alu fiha mayasfiku dima ya Allah nah Gusti teh rek ngangkat makhluk sebagai pemimpin di dunia golongan makhluk anu sok ngaruksak mayupsidu wa yasfiku dima anu sok ngaruksak jeung sok ngalirkeun darah sok papaseaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngawaleur ini a'lamu ma la ta'lamun. Tong loba protes kami leuwih apal gitu. Karena naon anu maneh teu apal. Tah Allah Subhanahu wa taala akhirna kumaha nyieun sebuah skenario, sebuah takdir. Nabi Adam kudu digoda ku iblis teh sehingga tergoda turun gitu. Tah memang sejak awal Allah terus ngajadikeun ieu teh ketangtosan yen bakal diutus nu namina Adam sebagai khalifah di muka bumi eta. Turun. Cek sapalih riwayat Nabi Adam dilungsurkeun di hiji patempatan anu ayeuna janten kota Makkah. Sapalih riwayat nyebatkeun deui Siti Hawa teh dilungsurkeun di tempat-tempatan anu ayeuna janten India. Pasna teh di Pakistan cenah gitu. Oke sapalih riwayat mah nu dilungsurkeun teh bangsa jin oge jeung orai pan kieu Bu.
aya sepalih riwayat menyebutkan ahli tafsir nu namina bangsa jin teh ngagodana teh numpak kana orai, sungutna orai. Santosna kajadian eta teh ditundung teh opatanana. Nabi Adam, Hawa, Iblis sareng oraina teh ya. Eta oraina ge diturunkeun cenah kitu. Diturunkeun di hiji patempatan anu ayeuna janten negara Iran cenah kitu. Ieu kan penafsiran para ulama lah sebagai naon bahan aosan urang sadayana gitu. Wede kana permasalahan anu tadi Bu intina mah nya tadi teh pangna Allah Subhanahu wa taala teu maparinkeun kana balasan kasolehan jalma anu iman anu ibadah henteu dipasrahkeun di dunia ieu teh sabab dunia ieu teh sereg dunia ieu teh ponok heureut dipake ngawadahan kana kanikmatan cara balasan Allah matakna engke ditangguhkeun. Tapi apakah kasayaan ti Allah Subhanahu wa taala teh eta teh mutlak di surga? Aya kasayaan-kasayaan anu ku Allah dipaparinkeun di dunia ieu. Gitu. Ngan di dunia ieu mah sifatna teh sifat naon maknawi naungkul. Bentuk ketenangan, kebijaksanaan, hidayah, taufik, ketentreman, ta eta anu ageung-ageungna dilungsurkeun di dunia eta. Sabab keur kanikmatan-kanikmatan anu bentukna hisi teh ya anu indrawi karasana heuda moal ieu moal cukup teh ya. Bujang-bujang nikmat nu ieu pan dina dawuh Kangjeng Nabi ge geuningan Bu rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar langkung hade eta teh daripada dunia jeung saeusina teh ya. 2 rakaat fajar jeung dunia saeusina teh. Naon sababna? Heuda dunia mah saageung-ageungna oge saalus-alusna ge bakal hancur, bakal beak, bakal remuk. Tapi 2 rakaat salat fajar sanajan leutik tapi eta teh pasti bakal jadi kekayaan ukhrawi, bakal jadi amal soleh. Bakal jadi amal soleh. Tuh. Kama fil akhbar inna maudi'a syautin fil jannah. Di antausna ieu gambaranna teh Bu. Saestuna tempat nyimpenna cambuk aya cambuk di surga cenah. Eta teh khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat ieu na ge tempat nyimpen cambuk cenah eta teh langkung sae tibatan dunya jarang ieu naon sareng eusina. Wa inna nura siwaro haura yatmisu nura syamsi. Sareng cenah cahayana geulangna bidadari gitu. Eta teh sabenerna bisa mareuman kana cahaya panon poe cenah kitu tuh. Gelang bidadari make gelang tawa gengge. Lamun diadukeun jeung cangna panon poe eueuh nanaonan cenah kitu. Matakna teu dibikeun di dunia cenah kitu. Kabayang eta lamun tiba-tiba ku Allah dilungsurkeun hiji bidadari mawa gelang ka dunia nu aya kalah ka ngaruk sakalam dunia. Jadi pareup naon jadi syarab gitu. Sakinaon heureutna ieu dunia teh moal lila deui gitu. Dioyageun saeutik oge gitu pan ieu. Ayeuna tos kolot umurna teh alam dunia teh. Gitu. Tah eta kanikmatan teh ku Allah parantos didawuhkeun gitu. Urang-urang teu acan kabita keneh. Soklah atuh minimal ikhlas naon ikhlas urang teh minimal ngudang surga we kitu minimal lah gitu. Sanajan ikhlas anu pangsayeuna mah heueuh laksana kana surga sanes kana neraka deui gini. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Istuning karena Allah gitu. Ya minimal urang mah ikhlasna ikhlas eta we lah gitu. Hayang ka surga we gitu. Daya tage masih keneh ikhlas. Masih keneh kaikhlasan sanajan kaikhlasanana ikhlas anu handap. Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lakum min qurrati ayun. Atau maka setiap jiwa teh moal apal kana setiap perkara anu disumputkeun pikeun maranehanana min qurrati ayun tina kaindahan bidadari-bidadari. Ya. Oke Nabi ngadawuhkeun tina anu diriwayatkeun ti Allah
maksudna teh hadis qudsi. Adadtu li ibadi salihin, kami dah Gusti Allah parantos nyawiskeun pikeun jalma-jalma anu saleh mala ainun ra'at perkara anu moal pernah katingali ku atanapi can pernah katingali ku panaon samemehna teh. Wala udunun samiat jeung teu pernah kadenge ku ceuli. Wala khutira ala qalbil bashar jeung teu pernah kakadategeun kana hate manusia ku hate manusia. Tuh. Jelas engke kanikmatan. Salajengna dawuh ieu ulama. Man wajada samrata amalihi lahu ajilan. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Sawae jalma anu mendakan kana nikmatna amal, ngeunahna amal, buahna amal gitu, buahna amal. Ajilan keur di dunya, keur tereh-tereh di dunya teh ya. Maka eta teh bakal jadi ciri kana ayana panampian engke di alam akhirat. Kieu Bu maksudna teh. Lamun urang parantos tiasa ngarasakeun kana nikmatna amal, buah amal teh nyaeta di dieu teh dihartosan halawah fihi, nikmat dina ibadah. Lamun urang ngarasa nikmat dina ibadah, maka sing yakinlah eta teh ciri ayana panarimaan Allah di akhirat gitu. Oh berarti jadi tiasa janten ukuran, tiasa janten ukuran. Mangga urang raraoskeun. Urang nikmat teh dina ibadah. Ari kanikmatan dina ibadah teh ieu tiasa kurang kaukur secara pribadi we gitu. Ditingali dina bentuk ibadah nu dipidamelna. Aya nu anteng, aya nu rusuh, aya anu naon? Sedang-sedang, aya anu tereh, lamun salat ditinggal gitu. Salatna teh anca gitu. Salatna teh rapi. Apa kana amal nu mana bae lah. Jeung teu kudu ngukur ka batur ieu mah, ukur diri urang we gitu. Coba lamun aya salat subuh. Salat subuhna teh dibarengan ku bari heulai. Bari jeung aduh kuku lutut bari nyeri suku gitu. Bari tunduh kana di namun kudu salat itu dia. Gitu kapangawasan gitu. Apa kana mah sagala rupa mangga ukur ibadah urang nu mana wae ti mimiti salatna, ti mimiti puasaana, zakat sagala rupana ukur. Lamun urang meunang kanikmatan keur ngalaksanakeunana eta teh ciri tah aya panampian ti Allah Subhanahu wa taala. Ukur gitu. Keur sorangan utamina Bu, da benten jalmi teh gitu. Lantaran tingkat keikhlasanana benten-benten sehingga jalma teh benten ibadah nalika sorangan sareng nalika loba jalma. Loba jalma mah manusia ibadah teh sok di alus-alus. Salat berjamaah di alus-alus. Jadi imam, komo lamun salat dia dititah jadi imam ku calon mitoha pantah teh. Gitu. Malahan sok menawarkan diri, "Wes abdi adan gitu." Begitu. Ta anu paling jujur mah nyaeta ibadah urang sadedin anu keur nyalira sok Bandung. Masih keneh wani gitu salat mun pamaget make kaos pondok kaos sangsang wungkul. Sanajan teu berbicara masalah sah jeung teu sah da emang sah gitu. Salat gitu make kaos wungkul, buuk jabrig teu dikopeahan. Sanajan teu wajib make kopeah. Tapi cobi tinggal bandingkeun jalma pamaget anu salat ngangge kopeah jeung teu nganggo kopeah anu buukna teh jabrig. Jalma anu salat teu make kopeah pasti keur sujudna teh bakal ngopepang leungeunna teh bakal kitu teh. Gitu teh. Bakal gitu. Terus samun teh mah salatna budak ngora gitu, teu make sarung gitu. Sanajan teu wajib di sarung oge deui. Ngan make calana berijeng di kaosna teh anu tokek teh geuningan. Lamun sujud, lamun ruku teh geuningan katingali liang cengcelenganna teh gitu. Gitu. Pan kita lamun manehanana rek sujud teh heuda pasti bakal kieu. Berijeng teu nepi-nepi gitu. Ibadah-ibadah anu model kitu anu jauh tina kanikmatan, jauh tina kahusuan.
eta teh bisi matak ngajadikeun jauh kitu tina panampian Allah Subhanahu wa taala. Eta we keur ngukurna. Tapi nu namina ibadah nu kurang dilaksanakeun ge tangtos kanikmatanna teh tiasa kurang dijieun. Ditumaninahkeun, dicumponan sagala rupi perkara-perkara anu matak ngarojong kana kahusuanana. Kana kahusuanana. Di bumi tempat salatna pan berarti kedah kurang diperhatoskeun. Itu upami aya milikna upami aya naon kesempetanana sok dambal tempat salatna teh anu khusus. Sing istiqomah sanajan di bumi oleh ulah punah-pinah gitu. Sekali waktu salat di bumi teh di kamar isukan pindah dekeun TV. Isukan deui pindah deket meja makan geus sok. Di meja makan teh kadang-kadang aya beurit aya naon gitu. Can keur sujud kita digegel suka beurit. Matak teh aya lepatna khususkeun tempat anu nyumput di bumi teh komo di bumi na lega mah gitu. Daripada dianggo nyimpen barang-barang nu teu dianggo mending kana barang mah sedekahkeun kanu peryogi jieun hiji patempatan mushola lah kitu minangka nama supaya naon supaya kageuing di bumi teh urang ngaliwat ka bumi teh aya tasbih ngagantung aya Al-Qur'an berbaris rapi urang tiap ngaliwat ka bumi teh kaingetan ieu gitu asa naonnya nya kaya kabetik hate teh gitu aya naon gitu Al-Qur'an aya buku-buku pokoknya malah dibuat seindah mungkin lamun memungkinkeun mah gitu. Kadang-kadang pan eta hal perkara kitu teh matak mancing gitu karena kasumangetan. Ulah itu teh salat di mana wae gitu. Sakapeung di dieu, sakapeung di ditu di bumi itu. Ke weuh ting tempat geura salat digigireun geroheun wadah geroheun. Anu aya urut sambel, aya urut belum asin gitu pannya eta nu namina kanikmatan dina ibadah teh kedah kurang diciptakeun kedah kurang didambel gitu. Takal tingali kagambarkeun eta kanikmatan dina ibadah teh oge diantawisna teh bil muwadhabah ku cara dina ibadahna jalma teh anteng jeung lana maksudna teh ya henteu saharitaeun lah gitu kanikmatan dina ibadah gitu. Naon sababna sabab dina ibadah teh kan perlu peryogi kasabaran lamun jalma geus mendakan kana nikmatna ibadah lezatna ibadah cirina jalma teh geus boga kasabaran dina ibadah jeung ciri eta jalma teh geus bisa merangan kana nafsuna teh jeung geus bisa menyalahi kana kahayang hawa nafsuna sabab nu namina ibadah teh perkara anu dipikasieun ku nafsu sehingga engkena teh dampakna lamun urang maksakeun kana ibadah maka nafsu teh bakal tunduk lamun ayeuna teu dae kana ibadah maka si nafsu teh bakal langkung kuat gitu. Para ibu sadayana urang singkatkeun we lah urang ringkeskeun kitu nya dina guaran urang ayeuna kahiji tadi teh dipasihkeunana kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala kanikmatan balasan tina ibadah urang henteu di dunia teh sabab dunia teh heureut gitu moal bisa dipake ngawadahan kanikmatan ti Allah anu kadua jalma anu bisa ngarasakeun kana nikmat sareng amisna ibadah maka sing yakin eta teh ciri ayana panampian ibadah ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kalebetkeun Bu. Sanajan urang ngarasa loba keneh teu antengna da dina ibadah teh. Komo lamun geus kudu salat di antara dua sinetron gitu sok dipelengekeun pantau teh urangnya gitu. Gitu. Insyaallah gitu tah. Tabu di zaman kehidupan anu semakin modern ayeuna mangga urang sadayana langkung nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah ridho hirup urang teh diatur ku dunia ieu. Ulah ridho hirup urang teh diutuh etah ku media, ku naon deui nya? Ya ku acara TV atawa ku urusan-urusan dunia. Tapi urang teh kudu kokoh, kudu kuat, kudu nagen gitu di tengah badai ujian kehidupan samodelkeun kieu.
Mudah-mudahan urang sadayana digolongkeun ti ngarengan jalmi-jalmi anu bakal maot husnul hatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana da parantos langkung 30 menit sejam ya teh. Urang cekakeun sakieu wae. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana disehatkeun dohir sareng batin, dosa-dosa dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala, kahirupan langkung subur, langkung barokah, sagala rupi urusan dipasihan jalan keluarna, dicaketkeun rezeki anu halal anu thayyib anu barokah pikeun bakal ibadah. Al hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadrat Nabi Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa dukhina Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, pangeran abdi sadayana jadikeun abdi sadayana hamba-hamba anu taat, ahli taqwa, ahli kasayan, tebihkeun abdi sadayana tina dalalah, tina jalan-jalan kasasaran, jalan kakufuran. Abdi nyalindung ka Gusti tina jadi jalmi anu kufur, nyalindung ka Gusti tina jadi jalma anu munafik, nyalindung ka Gusti tina jadi jalma anu kurang syukur. Ya Allah, pasian abdi sadayana hati anu bersih, anu tiasa nganiatkeun kana sagala kahadian karena Gusti, anu tiasa ngajadikeun perkara-perkara ibadah ikhlas karena Gusti. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hailana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.